Jadi ayeuna ku ayana gerakan disiplin nasional teh anu gawe barengna ojeng inspektorat nya ojeng BKPSDM panggil jeung si Obos. nya terus ojeng dishub mun salah mah. Oh bener. Si Mamang teteangan eueuh disaung eueuh jiga celedar gigituan naonan naon tuh cenah Kang ya naon teh ada jiga celedar gigituan lain cilindar itu tuh manuk raginan karena parek termasa kedeng direk dipanen. Aduh teh nasi Mamang jiga cilindar bahan manuk mang menit ieu panen ieu paling ogenan ieu mah 3 pede ya Kang. Alhamdulillah loba mang euy gara nu kieu pare ya nya aya Akang terus di mana tadi teh warnet emangnya iya biasa nyon iya lah lojang data-data ke absen anu ngaronda mang panggih di jalan tadi teh ujung pas Satpol PP Pak Ega nya anu aktif ongkoh tina poni mah tina BKC ngurus BKC. Terus ketua Karang Taruna eta ongkoh mang Ega nya bener-bener apal-apal tanya kan kuring mah nyebut AA nya terus di mana tuh ini ngabring jeung anggotana mang loba mobil Prajawatina aya lengkap warnet di kebenaran teh kayak naon cinta ka warnet ka dieu bade sami ngetik cenah henteu cenah ieu biasa keur ngalaksanakeun tugas bener cinta aya tugas ka warnet ieu cenah keur naon GDN GDN cinta GDN Gerakan Disiplin Nasional bener cenah pan inget kuring mang baheula sakolanya mang lamun bolos mang lamun bolos ya ningali GDN tuh wah mang lain sieun deui mang pokona mah kana hate teh mantak disiplin we mung bolos teh tah eta manfaatna teh nya tapi sok bingung teh kunaon atuh geus sababaraha taun ka tukang heueuh mantak kuring nanyakeun ayeuna digalakeun deui ya GDN nya cenah mang ameh disiplin ka barudak teh cenah kana waktu teh keur sakola we bener kan cenah ngayekeun program naon program naon cenah anu eta mah anu menuju Indonesia Emas tak eta mah nya tah Mamang ogena narita hanyat eta ngadenge malah mah Satuan Polisi Pamong Praja ayeuna mah kahiji manehna bisa sosialisasi pikeun nertibkeun pedagang kaki lima PKL dipernahkeun terus nu kaduana keur ngagalakeun K3 naon K3 mah kebersihan keindahan jeung keamanan wilayah nya ada pecel aya ge kieu cenah pokona mah ayeuna mah kudu disiplin waktu sagala ge cenah waktuna sakola CNTA ieu teh jang pelajar unggul henteu mang cenah ajang pagawe ge ayeuna kudu disiplin lebih disiplin kan CNT di Ciamis mah disiplin kabeh ge nya sangkan meh lebih disiplin deui cenah kitu mah HD nya jadi ayeuna ku ayana gerakan disiplin nasional teh anu gawe barengna ojeng inspektorat nya ojeng BKPSDM panggil jeung si Obos nya terus ojeng dishub mun salah mah malahan mah eta teh aya program pamarentah anu menuju Indonesia Emas nya arek kumaha nuju Indonesia Emas lamun bila mana barudakna teu disiplin nya bener kadinya sigana mang ya kedeung deui asar gitu maju ka sore kuring can kacai kuring rek pamit sok Mamang tuluy kilideran nya nya pasti ya da pang-pangna mah kudu disiplin dia manuk ya sok Mamang we lah
Yo diajarkeun disiplin ka manuknya. Nya. Ampura mang nya. Sami. Ya, siap Kang. Panggih di masjid. Oke Kang. Alhamdulillah ngatur ke nuhun Kang Oka Satuan Polisi Pamong Praja ka Inspektorat OGK BKPSDM anu parantos ngarojong karena program na pamarentah menuju Indonesia Emas. Hatur nuhun.